upami dikir subhanallah hartosna teh maha suci Allah. Heku urang teh dihadirkeun hate maha suci Allah. Maha suci Allah maksud maha suci Allah teh Allah mah maha bersih tina patekadan jalma-jalma anu musyrik, anu dolim, anu kafir. Janten jalma-jalma dolim, jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrik mah teu bener tekadna teh. Ta Allah mah maha suci, maha bersih, jauh tina anu sok ditekadkeun ku jalmi-jalmi kafir, jalmi musyrik, jalmi nu dolim kitu maksudna. Janten dikir teh urang teh lisan ongko, hate ongko namina teh dikir lahir dan batin. Kapanan Idul Fitri oge sok mohon naon? Mohon maaf lahir dan batin, tara mohon maaf lahir hungkul. Mohon maaf lahir tanpa batin, teu tara kitu. Lamun mohon maaf lahir tanpa batin berarti ngobrol hungkul menta hampurana teh hate nama tengah hampura gitu tah. Dipayeuneun we sae ditukangeun mah awon tah itu mohon maaf lahir hungkul. Matak takwa teh kedah lahir dan batin gitu. Ta tujuanana teh kitu. Tajanten dikir-dikir anu salianti Quran sinareng sholawat eta upami hoyong diganjar wayahna kedah terang kana hartosna, walaupun terang hartosna mah secara garis besarna henteu terang kana hiji-hijian lapadna, kecuali Al-Quran. Upami Al-Quran mah walaupun teu terang kana maknana diaos ku urang eta mah tetep Al-Quran mah kenging ganjaran ku diaosna teh. Komo upami ngaos Al-Quran, maca Al-Quran teh terang kana naonana, kana hartosna, kana tafsirna sagala, eta mah ganjaranana oge kacida ageungna. Tak kitu sinareng sholawat, cenah sholawat ka Nabi walaupun teu uninga kana hartosna itu bakal diganjar tumetep. Sok sanaos teu terang kana hartosna. Sok komo upami ngaoskeun sholawat teh terang kana naonana, kana hartosna. Naon cenah bacaan salat teh anu biasa sok diaoskeun ku urang? Payaqulul musolli ba'dal intisobi bilisanihi nudban. Jalmi anu salat atanapi anu bade salat di dieu mah dina sabadaan ceg sunat hukumna ngucapkeun lapad niat. Janten ngucapkeun lapad niat teh hukumna teh naon eta teh? Sunat teu naon? Teu wajib. Kumaha lapad niat teh? Lamun tadi atawa namanya salat maghrib, usolli fardol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan. Lamun jadi imam, imamal lillahi ta'ala. Lamun jadi makmun, adaan makmumal lillahi ta'ala. Tah ngucapkeun usolli dugi ka lillahi ta'ala teh hukumna teh naon cenah Pak? Sunat. Ari sunat teh naon? Naon sunat teh? Lamun dilaksanakeun bakal meunang ganjaran, lamun teu dilaksanakeun moal matak disiksa. Ah bapak-bapak teh teu ngucapkeun usolli moal doraka moal kitu. Ngeun ari saena mah ngucapkeun usolli dan seterusnya. Bari sing terang kana naonana hoyong ganjaran mah. Sing terang kana hartosna. Kumaha hartosna teh?